Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ain saware nemalan saware henteu. Dan mudah-mudahan yang merenan anu ngucapkeun salam mesti dipasihan kasalametan. Anu tengah waras mesti dihampura tina sagala dosa perdosaanana. Kaheula arek kasih-kasih ya Allah melipok paraket ibu ramana hidup mentang geuningan tiga anu ulah dilepaskeun kasih pageul haturan bagja wilujeng sumping di mana ieu teh rombongan urang ciroyong astagfirullahaladzim beliau saya ini menasih lain saha nami teh kasih lain Muhyiddin betul morotot aku biasa bisa dibahas lain ini ragam rombongan aja dalam baru aja tadi kalau betul kosong di bawah ngareng kenek beri merengkel begitu kasih wayak semua hati di dunia yang opat jubu lain kasih lah kasih salah pamajikan mana dia kan apa ayat itu kesahai lainnya ini salah gimana terlalu bisaan berikasih kampung gede cara aing baheula aing keur ngorak gitu ngan aing geus kolot kadua loba hutang lagu hutang kalau ngagulu atau ngalu lagi nepak putih pendek gelis bageun saha nami Dodi ari anu geulis meuleuh alun teh ngomongna teh beda jeung anu goreng barawak bewe saha cenah sia teh teh kadeng aing lan Mas Rika bageun ayeuna mah meunang hidup Mas Rika geulis kasep dina mangsa ayeuna kakuping tadi oge ku abah hidup teh tos tidak palan ayeuna mah hidup teh sah Pasika itu salah di maneh ujang ieu nang pamajikan maneh mesin arek sirik sium di pasar gedek teh teuing ayeuna mah moal aya anu newah ngeun meureunan sakieu ti abah mangka teh hidup jodoh ngarumah tangga teh lain beureuyaneun lain kaulinan lain sapoe dua poe lain satahun 2 tahun saumur hidup ulah dugi ka pakotrek piteunya dugi ka pati bahagia hidup makin angsa ayeuna direnceng diragam-ragam aing mah baheula kawin ge bodoh diragam kawin ge tiga putus aing masa ngomong jeung grebek-grebek aing ya dodi di mana duturkeun tadi aing geus tadi buka dia kana kudu aing mana jalan kakadi lawe aduh ih mahaki bisi ka agak beli gara raya dari mobil iya terus sakit pawanto tuh moal hope ka dieu teh sia teh moal layak we ka ngomong terus kieu ka aing na lain kunaon boro-boro mawa itu mawa diri ge pacujut jeung batur mawa itu nyorok eta cukup kunaon tadi beugkeut si teh abari ge pangis di beja zaman aya calon dewan ieu teh aya implan gratis kaon eta teh kumaha kitu implan mainnya saja di implan apitis aya tenggerak gerak
digawe di lungsi nang handap dulu. Tak digeburkeun ngabari tampian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lain cipta lamun teu nyeret pede kurang kali teu. Kaget cek. Pangresa haputkeun geulis baheut. Mate ini mah subuh-subuh tas alhamdulillahirabbil alamin matana beuntak. Leos ai tugas asarung tadi teh. Pangresa ieu murang kali teh. Lain meuni cantik euy. Meuni percis aing baheula kaluaran SMK teh kieu. Lain biasa apa jauh cek. Untuk baheula zaman OKB aing mah lain Naon OKB? OKB ongkos babakan baru. Geulis bager sadina nanti semua. Naon cek? Lain ketepuk letahna lelan mudah aja. Meuni teu kabeh Lewat ai sudah lelan apa ya selesai. Repe satu jam hari mungkin di luar ngomong. Jam hari ke saha su? Siti Masrika. Tah eta ngaran mah alus. Siti Masrika. Lain cara mana? Aing mah meuni ngaran aing meuni goreng. Sakaran mana ibu? Siti Wena. Ayah hantina. Meuni sebelah aing mah inosina yang seuit. Yang mana atuh kitu ge dah. Geulis bageun. Antos kumaha ge mun kudu lewet kumaha kunaon deui. Karek we nya karek liwing ngaran aing. Lain lewe atuh sia teh siri. Geulis bageun antos hadeula mah bade kasih ujangnya su. Moal dicabak dosen aing nyabakan cenah di batur teh. Ayo kapagi. Pangaran mengawe assalamualaikum tok-tokan eta aing ngaberes. Aduh. Oke. Kunaon sia teh ngomong cahana. Atuh ge dengan haji naon teh lejing di dewan. Aing dua kali jejer suara eta. Lain panoparan kaboy paborikeun ku aing teh. Asep batur wilujeng sungging. Dia bok geuti teh. Oh, pas ekon gitu. Cikon. Jam daerah pas ekon mah loba ulah elokna. Kalau bisi salah asup ka imah tatangga ke main balik di masjid. Ciri anjangnya kunaon tuh di tipi bisi salah asup. Walaupun enggak ada kumah. Di mana kita nu kasep coba. Ciroyo. Di Ciroyo. Daerah mana? Bandung. Ini Cikaung sia teh. Gua pernah baheula aing ka itu kerja di artis numpang perahu. Iraha sia teh. Baheula zaman Soekarno. Jam sabaraha asep di ditu jam sabaraha. Jam 4. Dahar. Palingan piu online can lunas kok. Paling kok. Kumaha da sarua ini can dahar. Jam asep lamun emak tadi teu nya ngadahar promah pingsan tadi om. Awas ini dahar prom. Saha sugi dengan itu. Ini ada tangan Saha ge. muning. Anu bener aku tanya sia teh. Halo, dan kasih beda jeung goreng patut. Wah, es kene teh nama oge. Lain saha ge. Jangan mungkin. Heeh. Itu bahan harus Muhammad mungkin. Lain cara ieu. Saha? Oh, deui aing Enggak mare ngomong kegaran. Ieu meureunna aki. Pondalila teu mere duit lah. Oh, deui ngaran salaki. Da aing mah seujang geus datang. Si Ning geus dandanan malah milu jeung hidung papada darang ting malah naon. Geurang ge foto-foto. Hegay geura jampean. Sinarutut anut sauyunan sina balalageun. Cokot tadi mu parupuyanan. Ayo urang geus ka Gusti Maha Suci munajat ka Maha Kawasa urang tamprokeun urang ambu kadua panganten. Si ujang Mana mah ieu letak tadi dia. si ujang mah jeung si Ning bahagia rumah tangga jadi aprengkeun urang kenang. Ayo urang Aing mani baheula di maneh anyong teh duaan jeung hansip. Ini cekan. lain dari urang teh hadiah di teu bare teu. Boro-boro hadiah. Da teu doaeun pan indung aing ka maneh teh. Da bunyuh maneh mah pan. Ini lain wah ini mana pokok. Aing jadi tamaan tak begitu. Nu buat isi teh ya. Masih banget. Ayo iya teh geus bisa hirup aya gaji pamajikan. Tapi
mau ngaliwatan mau ganti-ganti ge mah teu balik deui ka aing. Geus rek ke mana mana. Lain banyak mawa sih. Kalian dahareun banyak teh beuleuh mun. Naon itu teh. Jangan ya anu itu sagala dina apa. Ieu teh neng orai Ciroyo. Entah digitukeun atuh. Buka ke tadi itu. Kaje. Ieu teh wayah ieu mah main pelehe. Datang rumah gadi meureun di leuweung kutuban kitu. Tur mah campur laban. Engke masuk ieu teh putih hirup beras ieu. Aduh. Kaje. Ini si eta hirup bibirna apik. Cek urang naon maksud nyebutkeun hirup sih. Lain eta nyolok teh itu tapi bibir. Ayo itu bibir lah. Ting maca kursi. Kaje usur. Naon? Ieu teh tengah jepat hareupeun lawang panto masjid. Kunaon? Kaje tuh lewat buntut nya. Angkat kepalanya. Kamu lewat ekor teh bukan dia. Kaje ulah mamah ulah da mamah diaktif teh modaran orang. Ya Allah, ayo naon ada anu kieu dina apek eta ieu tah sok manyana beuleuh saja. Kade mahal temenan. Namun saya jampean tepara rubuh gitu. Dacan eces syarat sok enak mana nalaki. Ieu teh pangaresa keluarga si Neng jeung keluarga si Ujang. Mun mama meureun kasih arek nepikeun buku eta mah rek dilaksanakeun. Eta teu bae maik da lain mah anu bakal nyorang da meureun si Ujang. Ieu teh menyanteh koyahna kudu disaratan. Sing sari kadu ngomongna sing Kudu tega. disaratan sabaraha cenah masyarakat sabaraha tergantung keyakinan tergantung kahayang. Lamun we 50 syaratna halobongan kalau hormon kana kalau kuing arek kumaha ieu bari ka Ciroyo. Hujan. Kamu syaratnya sampai ke asal cenah moal. Wanita enggak ngomong aja. Syarat hujan arek moal. Sok beuleuh. Itu udah terus ngembul ke modal jadi sebenarnya ini. Aya. Oh, murung aya. Ieu mah syaratna leuh. Ieu mah. Si loba atuh menyana sih. Aya burung. Alah sesuai aku kumaha naon da syaratan angeut nyana. Lain keun aya atuh sia teh syaratan oge. Belum kabeh sok kali. Sok urang buka aja. Kumaha ya andalin aing buka surupana ge syaratan. Oh, aturkeun kurang mangkeun. Sok urang bukaan. Samun arek aya anu mere syarat sok abdi beuneunan meme dibukaan ulang geus babacaan torojol kan jadi hebat aing geus babacaan teh. Aing pasurupan hajong atuh. Mereka. Tuh beri aya sih. Di sana si Ujang ieu. Ya, amen. Bapaknya ieu amangnya. Amang. Oh, ieu anu disebut amang ahli sunnah wal jamaah. Oh, tuh. Ieu mah geus teu kudu ampinan deui hatur nuhun ka masyarakat Ditakeun. didoakeun ku masih sehat, sing panjang umur, sing dibabarikeun rezekina. Amin. Itu hasil pulang tadi itu mau syaratan ke Ciroyo hasil. Itu mah daun syaratan. Lain ieu teh amangna. Si amangna. Tumai hidung bapak nama kun entong di rumah kun entong satu. Kalau buang kun amang. Dok, geuningan saya teh. Saha eta? Saha ieu? Oh, pangajian wewe. Didoakeun ku masih sehat, sing panjang umur. Amin. Terus bukan salah. Oh, Naon sih teh? Karena sudah didoakeun sih boga salaki, ai kitu santong. Entong, semua bagus. Sing cager, sing bagus. Sing babari kumilik biki, sing awet, jaga salaki teh nya. Bisa gantian lebih tinggi usia teh. Pisakeun. Iya tadi pas ekor dia 50. 500. Naon cenah bari dikitu-kitu. Leutik syaratna. Tumai indung bapak ada keduakeun, teu kuat deui ngaduakeun budakna itu ya. Anggeut ngaduakeun Papan ieu sia teh geus sarara kemeun. Nya aku tiu simer atuh aing.
ieu si mah syarat 50 anu mah gara-gara teh anak udah poin keuling padahal euy ngahujanan syarat leutik Nggih ulah buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, mudah-mudahan ia dua insan, dua hamba Allah menempeli hidup lagi doa rumah tangga mesin panjang umur panjang juga sakit batur saroli digertolkan ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan hidup anak ibu gelis kaset hidup lagi doa rumah tangga mesin seger rezeki halal serta hidup mesin saroleh mesin saling bijaksana laksanakan sunah nabi sunah rasul hidup rumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ampun kasarumuhun kabatari kanusok ala rusil kakulon anu tara bohong kawetan anu tara bebasaan kakalen katolen-tolen kakidul sarua pada wadul pangnepikeun hasil aing pangnepikeun kebul aing nu salah sing jadi bener nu bodoh sing jadi pinter mun geus pinter tong ngabidahkeun da ieu mah bobodohan nyamuk bobodohan tapi urang nyakeun da ngaduam iraha bae di mana bae keun kumaha bae aing Allah kan bakal ngaijabakan tujuan urang sadaya. Kunaon sia karacam keur cemu eta lebu kadang panon syarat 150 diupat geus gerak bukitnya aneh ambil wah tuh cineng jeung si Ujang aya teh aya ieu teh ari sineng mah jeung si Ujang ekces pertela ngomong boleh tadi bere syarat ku amang jeung ku lanceuk ngan enong bapana mah kuat we teu katempotong kita bere syarat budang usahana budang ku Fatihah mun kumaha da eta mah geus kahayangna ieu mun kasep geulis mage ari teh milu ngajawab bagian ambu dak mama teu bisa arek bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukucuk cahya nirat cukucuk cahya ning semar pangucurkeun rasa si Ujang ka si Neng pangucurkeun rasa si Neng ka si Ujang popeng rompat rawali anu beulah kahujanan reuh angkeuh saya jampe namun gitu jampe wudu jampe tunuk eta teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beres beres ieu meurang kasep bager pinu anak di mama jeung si akiman prara rumah tangga teh sing panjang umur sing calageur sing babarikeun milik rezekina sing saling pikanyaan dalu rezeki ge itu saling pikanyaan mah walana rumah tangga moal ajeng wae ulah karena neangan haliah dunya duduk neangan haliah dunya melan anak pamajikan ari salat teu ajeng salat kewajiban atas sholat yang urang teh maya nikmati Gusti Allah ajeng ting lambat jam sholat zuhur jam 2 jam 3 laksanakeun daripada henteu sudah nih geus matuh mah jam 11 sholat zuhur masih omong ajeng singa rek inung bapa sedih papa getol sholat getol ibadah loba harta bana tapi cimata inung bapa ya barokah eta meltasna ibadahna teh ku Gusti Allah bener sakitu meureun hari mah majeng diakiman. Nah, ieu parukuyan. Betul kan itu. Bisi aya nu boga utang hayo nagih ieu. Teu tengah imah doli teh anak. Tuh berkan ku karali. Moal anu nagih teh moal. Nah, huruan di mana naon. Kan Bu. Hei. Halo Man. Bere jalan sioman
Pupukana Cinarirta Sawarga Sang Hyang Batara Padala Maranda pada Sang Wana Tertunggal Lakrak Bunda Marentah Buka percaya Manusia terang wanara Nata maksa Malamarta Para daya bangga Ujung tanda Kurang canda Anu ganda Kurang sangatkan kabojon Para daya Untuk Sumatera Medalika kedua dapat sampean baca masalah lalu pulang tahunan pakai dari ayam pak yang hidup Bismillahirrahmanirrahim tanggal pemarati di sini saya yang kedua
Kang kalau ke pemalat di kiri ditarik ke untuk atau di depan pura-pura karena kita pura-pura pulang kaya ikat balilakan maka kita kalau ke kakek cicing na naman to. Pajang na kurang hanap pajang na hanap gitu. Nah, terus